keluar ayah Pak Kiai guru pakai tiung nya kan ayah ke jelema geuning erek yang cai ai bajuna lahak geuning apanya Ustaz dikit kieu tah berarti baturna biasa ya pada jalan gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ba'du. Wa an Ali karamallahu wajah, sareng katampi ti sahabat Ali karamallahu wajah. Inna as'abal a'mali arba'u syurin. Sanyana pangberat-beratna amal ibadah opat rupa. Disebut pangberatna sama berbanding lurus jeung pahala anu ageng. Mana pangberatna ibadah teh sehingga dianggap pangsengah-sengahna tapi ageng pahalana hiji al-afu indal ghadab. Mere hampura ketika ambek. Ketika keheul ketika ambek tapi daek hampura itu pakai sesena teh. Pakai sesena amal. Tapi lah berbanding lurus lamun daek maka dia pahalana kasih ageng nya. Ulah sampai aya kalimat kieu aya batu salah ka urang, moal diampura ku aing mah ka urang ge. Bahasa kitu. Atawa can sujud mah moal ku aing mah diampura. Kayak bahasa kitu nya. Mun main rek ngampura, aing ngampura. Aya teh kalimat urang sae kitu teh. Nya. Kadana kalimat kasaean mah urang jadi pionirna. Ulah nuhun batur. Mun situ bener, aing rek bener. Berarti bener orang teh tergantung ka bener itu. Sementara lamun bener ku kesakti urang timulaina. Sawa lamun kasaean berbalas kasaean walaupun saimbang tapi anu gede pahala anu pangeulana. Tapi teu heula mah nyata anu ngamimitian. Anu mah ngabales eta mah. Contoh kieu we. Lamun urang barang budak ka alam dunia nepi ka usia 30 tahun diurus ku kolot. 20 tahun lah kolot. 20 tahun rumah tangga, kolot tempo diurus dikurang saila 20 tahun, sami pas geus orok ka baheula. Geus kitu. Walaupun sarua kadarna teu bisa ngabandingan. Kalau urang mah aya males, disebutna males, ari kolot mah lain murni itu di awal mah gitu. Mata kurang dina mata salam, nanti heula assalamualaikum, kadua waalaikumsalam. Abdul mana? Walaupun anu assalamualaikum sunat, waalaikumsalam wajib, Abdul mana dia? Abdul anu sunat. Sabab ngamimitian urang begitu nya. Assalamualaikum urang ngamimitian. Itu waalaikumsalam. Walaupun assalamualaikum sunat, waalaikumsalam wajib, agung pahala kita anu sunat anu ngamitan teh gitu. Ketika kita mentang mere hampura ketika ambek geura-geura hampura kurang. Ulah nuhun itu ngeta hampura. Gitu nya. Sayyidina Ali karamallahu wajah anjeunna kantos gelut jeung hiji kafir. Ya. Kafir eta jagoan orang kafir duel Sayyidina Ali. Sayyidina Ali na hatena gelut teh hayang lanjutkeun agama. Sampai buk-buk gelut ternyata si kafir eleh. Sampai geus ngagoler dicekek beungna ditimpa di teungeul si kafir nyiduhan. Sayyidina Ali cuah nyiduhan. Kalau sudah lama kotnya. Yang ambak sekali ambak burung. Burung geus bulu di tenggeukeun pisan. Teu cios, eureun deui. Si kafir kaget. Nya kunaon? Padahal suas, sekali ngeul hancur silangan mah. Kunaon anjeun geus siap-siap tenggeukeun di tulus. Nu teu heula mah kuring gelut teh karena Allah. Tapi nu kadua neugeul bae ambak karena nafsu kuring. Kuring teh tulus sabab bisi neugeul mah teh gara-gara nafsu kuring. Tadi mah neugeul buk gelut karena Allah kuring teh. Eta geus amok itu keluar hampura geus diampura tadi mah hidupan kali ngampura. Pas amun erek mah kayu neugeul we geus hancur silang. Tah, saya nyonton ka urang pangesesna mah teh maka hiji daek ngahampura ketika keur ambek katanya hiji eta. Nomor kedua wal judu fil usrah. Berehan ketika sulit, daek sedekah ketika susah. Ketika susah naik sedekah. Kan urang mah boro-boro sedekah ke urang kakurangan ye. Oke lah, sabenaon?
Ceuk sabaraha kali diwatoskeun rek sodaqoh mah ulah nuhun beunghar sok nyaah geus beunghar mah nya. Agus beunghar mah nyaah diilustrasikeun jamaah waqiah unggal poe kudu sodaqoh tina milikna 50%. Kadua sih kan 10.000, kalau ke 5.000 moal nyaah. Tapi geus 1 miliar penghasilan. Kalau ke 500 juta nyaah pasti. Mata sodaqoh mah alusna keur sulit. Walaupun geus beunghar ge geus sae. Nomor katilu wal ifatu fil khalwah. Ngaraksa diri, ngaraksa badan, ngajaga diri keur sepi. Nyawa istilah mah nutupan orang ketika sepi gitulah. Paling mah pan ka kamar kunci ieu, balik di kamar mandi paragadal da beruntung. Urang teh nya. Osok kitu ya Bu ya. Osok gitu. Nya. Da perasa di mah sepi we sasaha, cuek lah geuningan ge misalkan gitu. Nah, walaupun dalam keadaan sepi tetap jaga maruah, jaga kehormatan, jaga orang mah tetap. Ulah kana keluar, aya Pak Kiai, kudu make tiung, nya. Kan aya ke jelema geuning, erek ngancai ai bajuna lahak geuning. Apa ya Ustaz, dikit kieu tah. Berarti bahasa biasa ya pada jalan we kitu nya. Jaga diri, jaga kehormatan teh walaupun keur sepi nya. Nomor kaopat wa qaulul haqqi liman yauqu aw yarju. Nyaitakeun kabeneran di hareupeun jelema pikasieun atau di arep-arep kurang bantuanana. Contoh urang teh ya di hareupeun paku teh lamun kesalahan. Si wani urang nyaritakeun kabeneranana sanajan lamun urang nyarita kitu kemungkinan paku mah dicoret ke begal teh urang ya. Kajeun. Asal urang kabeneran. Ulah sampai karena gara-gara urang ngarep kabeneran kabageulan jelema eta ucapan hak kalimat hak teu kaluar teh suturan. Teu kana ngeurekeun mun itu bener dibenerkeun itu abang teh dibenerkeun kurang. Itu salah dibenerkeun kurang karena gara-gara sieun ku jelema eta. Lamun urang wani ngeurekeun wah alamat udah bakal dipikahewa. Tah eta amal ibadah pangbeuratan gitu. Nya. Ayo Pak eta kayak gitu. Ngahampura ketika keur amba kadua sodaqoh ketika keur sulit. Katilu ngaraksa diri ketika keur sepi. Nomor kaopat daek nyampekeun ucapan kabeneran di hareupeun jalma pikasieun nya. Mudah-mudahan sih manfaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.